hiji, sia hiji. Ya, kayaknya. Sia hiji. Tahu tajam gitu. Sia hiji. Jama apa bro? Jama waduk tunggu di rumah. Jama. Makam. Jama bener lagi. Dengar gede. Nah, Sia hiji. tah hiji wae kita tadi. Si hiji, aing hiji, diadil kan? Itu aya dua di tukang di kumakeun. Tah, eta mah hiji ewang deui. Kumaha aing Si hiji, aing hiji. Bang, itu duit nagrek itu dua tuh tinggal Geus kan bage gampang eta mah. Itu mah bener, malaikat penjemput nyawa. Cek aing ge kumaha gaib. Kamu. Aja mah aja buka sih. Raja menang kaleng butut. Gara-gara tukang ojek eta uing jadi sieun kieu euy aduh. Anjakal mimilu jadi papanggih jeung sora malaikat penyambut nyawa aduh gitu aduh. Ih, atuh hujan euy. Mingan ah. Itu. Lahan wae geus leueur aing teh. Leueur anjing. Heeh. Heeh. Anak naon ieu? Hujan leueur, kaja nabrak. Namanya tos si marana tuh siga di udag-udag jurig. Aing mah susah teh pada wae hujaneun. Lah, ada sorangan keur gawe nu di dieu, jeung nu capek kitu. Aduh, urang manggih kasieun. Lah, kasieunana tuh. Zaman sakit kene kasieun. Masih sieun kunaon atuh? Pas sama gaweana ge gali kubur lain. Kuluna mah sama jur ge geus jadi balal sia. Jeh, puguh ge sa umur-umur nuhun ieu karek manggih pikasieun kieu. Kasieun naon atuh sia? Kuna mah jurig nu sieun ku sia. Oh, itu bari ge sieun naon? Tukang gali kubur sieun kene, ulah jadi tukang gali kubur sieun keneh mah. Jeh, puguh kieu tadi urang keur di makam, ngadenge suara anu aneh sia. Suara malaikat pencabut nyawa, siga nama ieu. Sieun. Lah, anu bener sia, kuasa pal we suara malaikat mencabut nyawa. Oh, cikumaha ka cirina? Jeh, puguh kieu siga nama keur ngitung mayit, da suara teh jero taneuh. Lah sia, nu bener sia. Kumaha sorana? Lah, pokokna mah kitu we siga nu keur ngitung. Da urang oge jeung baturan ge kaitung, ngotak uing kabur oge da sieun. Hah? Nah kumaha kitu ngomongna? Lah, pokokna mah sorana teh sia hiji, aing hiji, sia hiji, aing hiji. Tah, uing jeung baturan kadinya ge kaitung beurang kipaehan, yang geus uing kabur sieun. Bak. Oh. Naon marane nunjuk ka uing? Gus, berarti iya nu tadi suara di makam teh ya? Oh, Bang, berarti zaman nu tadi di makam teh ieu. Atuh kitu mah aman ya. Bukan dia ieu, Bang. Hah?
Mana Naon di si eta? Jika nurawas itu naon? Bang, kaleng? Kaleng kumasia. heuh atuh sia pulang kaleng beri lagi atuh. Naon atuh? Kaleng eueuh. Lah nu bener, bagi buka aing sih mah. Bener eueuh. Aduh. Ingat-ingat di mana? Jika nama ragrag Kaleng naon atuh sia? Wah, Bang ieu mah teh salah ragrag Kapanggihnya ku sia. Kaleng naon atuh kaleng naon? Aing teh nyararaho. Ah, ieu mah teu beres euy. Kira-kira aku saya kaleng euy. Nyaho puge. Kusahanya. Kek. Tadi teh tukang rongsok geuning. Jika nama kepanggih ku tukang rongsok eta Ah, moal salah deui pasti ku tukang rosok eta duitna loba deh jutaan eta teh. Aduh. Cahep tukang rosok tangan yap. Duit. Ah, kalalieur aing mah euy. Geus lah sia mulah teh nyaho. Nu jelas, na kaleng eta aya duitan, duitna jutaan. Lu bener. Kaleng naon heg? Ah, sia mah teh perlu nyaho. Yo, siang kemun manggihan kaleng waper biskuit. Ngaranna nisin waper, heg aya gambar awewe dina sapeda, teu beja ka aing. Geus aku aing dibere jeung meuli udud. Lah, nu bener. Nah, kitu naon isina? Heuh eta duit aing, nu isina puluhan juta eta wadahna. Oh. Heus lah cong tengah tukang rosokna. Bisa keburu jual manten. Kapan hujan kumaha ieu? Ya, dijual manten. Ya, plah hujan ya, Pep. Duitna kaleng. Ah, lumayan euy. Daripada ka jam itu keuneuh ka aing teangan ah. Tadi kali itu. Ah, aing ka dieu, mau ka dieu tukang ojek mah. Ayo sini. Jadi tukang rongsok. Samparkan. Dibeli. Jeung naon beli kurang dibeli. Dibeli. Duit mah euy. Lumayan euy. Mana tuh unitnya? Tukang rongsok teh. Nyawa sih bisa ditanya di gua aing. Kemana jualannya? Nyawa dari bos rosok di mana jangan nu aya euy. Yang pertama di bari itu tuh. Bulan. Coba tuh tangan yuk. Cong tanyakeun. Lama teh tadi itu ka tukang rongsok. Itu si Agus. Mana? Bagian tadi, Bang. Oh ya sampeurkeun lah, urang. Nah, ini tadi, Bang.
Heuh bener ieu. Salah deui. Bener. Tapi nu tadi mah sabeda bajuna Ah, baju mah ada disalin teu poe beugeutna ledok ieu. Seru aja nu tadi ledok. Kopeana we. Kopeana beudem kitu keneh. Heeh. Sok tanyakeun Mang ajaran. Mang. Na karung menang naon we tah? Heula aing. Heuh sok. Nu eta naon eta si karung? Hah? Dawahna naon? Ulah ngabohong sia, cik nu aing buka. Bagus, buat berusutkan. Duluan lah. Oh, Jang. Mah kaleng Roma jeung tenggoy. Anjing mobilan butut ieu mah. Ah. Mananya? Mana dia beunangna? Tadi mana manggi kaleng warna coklat teu? Kapan dia warna coklat? Lain eta ieu. Geuning nu aya gambar awewe na sapeda, make duku ilakan, hek di daster. Heuh lain anu beulah dipis geuning beulah dipis, manggi teu. Oh, aya tadi ngan geus aya nu meuli. Hah? Geus anu meulina? Oh, itu nu sok ngagali kubur. Hah? Kafilaan orangnya. Tangan. Tangan lah. Ayo tuh, ayo. Ah, bener goblok si Cube. Kapilaan jakal koin dibejakeun. Oh, nya mun dibejakan mal dibegalan ieu. Heuh lah salahnya euy. Pengat kebugan ge lah. Heuh siap. Nusuk dari belakang eta mah ongkon. Ayolah, yuk. Goblok nih udah. Yuk tarang yuk. Heuh lah, lemang. Udah lah. Kalian lumayan. Lega. Hah? Keling mana? Euy. Kemana-mana? Elong kitu. Siam yalaan. Mana kaleng aing? Kaleng naon? Ulah pura-pura sia. Tadi sia meuli kaleng anu gambar awewe nu na sapeda le, tukang rosok. Oh, eta heuh ku aing dibeli tadi. Mana atuh? Kadegeun. Jeh, puguh teh tadi aing keur kiih, kaleng leungit, enak nyokot meureun. Asih bener sia, masuk Awas, wadul. sama ngawadul. Heuh yakin bener lagi aing mah daek bisul. Tadi aing keur kiih, ujug-ujug eueuh, berani cokot tu budak tadi nu tos di masjid. Kumaha ieu, Bang? Jangan lah budakna tuh. Beunam tuh, Nam. Ayo tengah lah. Kela. Urang iluat tuh, urang apal kalengna. Oh ya betul lah. Yap. Bener teh sia leungit kaleng. Heuh leungit tadi aing keur kiih, Mana cokot budak sia? di ditu tuh. Leungit aing keur kiih, demi lagi aing daek bisul. Terus ayeuna nang ka mana? Heuh ka ditu ya lah. Tuh rongsokna belah mana nu bos rongsokna? Di ditu tuh meureun. Beunam tuh, Nam. Oh ya lah, Bang.
Hah? Asa wawa aing. Di zaman tadinya. Oh, tadi sianya anu nyolong ka imah aing. Tadi kan uta aing can setor motor di keseluruh bulan geus nunggak. Aing bisa tarik manten ku lesing. Berarti tadi colongan. Kandeng asih mulai kandeng itu. Heuh buka dikeun aing mau padua aing setor wae karena duitna teh kabarna teh 3.500.000. Buka dikeun 3 juta aing 3 bulanan kopnya sia leuwihna 5.000. Belah boloho, tarareang teh 3 juta 5.000. Kau duit teh leungit katang lah. Oh. Lah, lu sok bohong sia, leungit ka mana? Sanyana leungit sok tanyakeun tah ka si Cuwe. Leungit bener. Ya. Leungit. Jeung kaleng-kaleng naon? Heeh. Duh, sia mah teu leungitkeun aing butuh setor motor di 3 bulanan. Nah, geus tuyap tangan ya. Nah, ada lo nya, cai oke, ulah sok tinggal basatan barang batur, ieu leungit kabeh. Kamu sia ngasupkeun we batur yang didengdang. Maling kacang. Gede dengdang. Daerah. Bang, tanya ka budak ya, budak apa lu? Yang ningali budak leutik teh nu mamakali kongguan. Kaleng kongguan naon? Tade kaleng kongguan warna coklat gini. Anu aya gambar sepeda, aya awewean di daster. Ngali. Oh, tadeen hendak si Opal. Oh, si Opal. Ayo ditah. Siapa tuh? Oh, siapa? Mana tadi lu nyolong kali urang ya? Nyolong, urang memanggih. Terus mana kalengna enak? Naon nanyakeun kaleng? Heuh, ka mana kana kalengna? Kuat, aya barang berhargaan eta teh. Wani piro? Kede. Bayar. Oh iya. Saya 10.000 ya? Ya. Lagi ongkos? Heeh. Ya atuh sia, nah yang sakumaha tuh? Laki mau menang rokok sabungkus acan. Kurang. Goblok. Aman, kakek duit tuh. Aya. Ya, tambahan nyusa kalau itu, beli itu tuh, beli mie. Nah, ini baru. Tas sia teh berduit ayeuna, mana kalengna ayeuna? Kaleng nang geus dijual ke urang. Hah? Geus dijual ka saha? Ka ditu ka Wabimo. Ke bandar. Hah? Terus Ah, dari barang kaleng, ada paling 20.000. Ah, salin. Andai kutangmu lebih gede dari mu, Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan mu. Aku takut kalau mu terlalu panjang. Aku takut nanti mu yang kegede. Hah? Ayo naon dia? iya abis teh miliaran kaleng, ay kaleng teh di dia. Hah? Kaleng? Loba tuh kaleng mah, kaleng naon? Iya, milarian kaleng geuning. Kaleng nisin waper anu gambar aya gambar awewe anu ngangge sepeda teras ngangge daster acukna teh. Oh, kaleng eta. Aya, kanggo naon heg? Lah, geus ulah seueur taros Kang, geus sok aya sabaraha poe dipeser. Aya eueuh. Oh, aya. Tapi hargana hijina 100.000. 100.000. Geus beli we ge. Beli, beli. Saya boga duit terang, boga duit aing mah. Geus aya sok. Oh, sok-sok atuh aya pada leungit.
Biar tosna mana kalengna ang. Nah, segala urusan pasti lancar. Mana kalengna? Sok, mana buruan kalengna? Oh, kaleng anu tadi. Kakara bisa leos dipuat. Tuh, mobil lagi kakara leos. Ah, lu bener. Kalengna ka mana nih? Jeh, guys, pogo kalengna kakara bisa dipuat. Tah mobil kakara leos. Jumlah susul tuh erek mah tuh. Aduh, aing hana 100.000. Susul. Mana ya ina jang? Nyaw, gara-gara mana ta? Segala wae cai mah, segala lungit tah aing mah. Yo, geus sini kudu pas ya nama cuang kalangan we ka begitu. Oh, itu ya. Jangan ka begitu. Oh, ya. 1, 2, 3. Heeh, nasi sin kunaon atuh kalau balikan deui. Balikan deui. 1, 2, 3. Heeh, nasi sin kunaon atuh, pan sama gawe naga di itu, di tonggok. Panik jang. 1, 2, 3. Jih, puguh. Saprak wing ieu jadi Ular sutai sana, ular sutai. 1, 2, 3. Yeuh, kieu. Tadi wing ada nge suara malaikat penjawat nyawa di ditu itu. Hiji dua cenah. Heeh, bener. Lah, nu bener sia na siapa ling ngaranna nang geuning ka aing dari ipu euy. 1, 2, 3. Lah, nu bener sia kosa pal wae sora malaikat. Pencabut nyawa. 1, 2, 3. Oh, Bang, berarti nu tadi di makam teh ieu. Atuh kitu mah aman nya. Hah? Bang? Anjing boleh nyawa itu belum. 1, 2, 3. Ah, ieu mah teh salah Bang, ragrag. Kapanggih nya ku sia. Yo, Lah sia mah teu perlu nyaho. Yo, teh sia mun manggihan kaleng waper. Oh. Pokoknya mau periksa? Engke apa sana? 1, 2, 3. ngajerok anjing. Cet. Oh ya, turun biasa baik. 1, 2, 3. Ih, kalau balikan itu. Oh, yakin. Oh. Oh, saya yakin demi Allah gitu malah. Yakin langsung para bawas. 1, 2, 3. Yakin eueuh sing demi nage daek bisul. Eueuh, meureun tadi pas kieu uing enu nyokot. Budak leutik biasa nage terus ngaji, anjing goblok. 1, 2, 3. Siapa bangsat? Siapa bangsat? 1, 2, 3. Tito.
Dan sutradara. Dah, 2, 3. Kegilaan suri kegilaan iluan. Tuh, 2, 3. Oh, sianya tadi anu maling kayu mah aing. Kadi kan tak. Tertarik atuh anjing. 2, 3. Oh, tadi serianya tadi anu maling kayu mah aing. Kadi kan tak aing ayeuna. Aing can story yo ka 1, 2, 3. Oh, sianya tadinya anu nyolong kayu mah aing. Kadi kan tak aing can setor ka dealer. 1, 2, 3. Geus kadikeun aing mah podo we kadi marena sempet mah aing setor. 1, 2, 3. Tok, tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Bola boloho. Atau siapa tadi? Tuh, 2, 3 muka dia. Tidak ubay lah. Tuh, 2, 3. Naon anjing. Warna yo. Yo. Bapak juga. Ada gimana? Aduh, ya mah hujan ya. Tuh, 2, 3. Siapa ada? Ya aing masang ekspresi anjing. Sian udah. Tuh, 2, 3. Bola boloho. Tarara yang tinggi 1.500.000. Aji sih terus. Jadi bandar sok enak, euy. Menang aja deh ya, harus kene. Andai kutangmu lebih. Rok. Hah? Rok. Terus. Harus kene, euy. Andai kutangmu lebih gede dari mu, ku akan